kenapa kamu curi? Isuk-isuk bah, cek mana Kang Ahmad. Kalau saya tidak makan 1 minggu itu hal yang biasa. Tapi kalau suami saya selingkuh, sakitnya luar biasa. Emangnya kenapa Kang Ahmad? Kalau suami selingkuh, sakitnya di sini. Naik ke sini, turun ke sini. Masya Allah ya. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Barang kena kepura penak deh na tungku. Ya, curi kena baik. Kenapa kamu curi? Dijawab kumanena. Sakit hati yang kini kurasakan, namun tak sepedih yang ku derita. Subhanallah wa takabbarallah. Bismillah. Assalamualaikum. Naon ge? Adatna. Itulah hidup ya. Kadang senang, kadang susah, kadang ambekannya. Iktida'us salam wa ukarriruhu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang tuh abahnya. Asakas ngelahir ke dia dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna rajaba sahrullahi wa sa'bana sahri wa ramadana syahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil anu kusim abdi sangat dipika hormat wabil khusus ke para alimil ulama wal umaro, para kiai, para ustad, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala pemuda, alladzina lam yudkar ismuhum ta'ziman wa takriman, anu teu disebat satu persatuna anu ku Allah Subhanahu wa taala parantos dipasihan kamuliaan. Mudah-mudahan kasadayana sing ditambih-tambih di kamuliaanana amin.
anu kusim abdi sangat dipika hormat wabil khusus ka Al Mukarrom Abah Haji anu di Lampung anu alhamdulillah dinaungi ieu nyata parantos dongkap anu parantos dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing ditambih-tambih kamuliaan anak anjing. Amin. Anu kusim abdi sangat dipika hormat wabil khusus ka Bapak Panitia Penyelenggara Isra wal Mi'raj anu parantos puntang panting banting tulang demi suksesna memperingati Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan seluruh pengorbananna sing dibalas ku Allah dengan berlipat ganda. Amin. Anu kusim abdi sangat dipika hormat wabil khusus Bapak MC pengatur waktu pemindah acara garis dendek protokol anu parantos masian waktos kasim abdi anu ku Allah Subhanahu wa taala parantos dipasihan kamuliaan. Mudah-mudahan sing ditambih-tambih kamuliaan anak. Amin. Anu kusim abdi sangat dibika hormat wabil khusus ka aparatur setempat baik sipil maupun militer khususon ka Bapak Lurah aya Bapak Lurahna. Amin. Oge nyata khususon ka Bapak RT des RW des umumna ka urang sadayana yaitu calon-calon kurung dedes. Anu kusim abdi sangat dipika hormat bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda sareng para pemudi, para undangan baik anu ditebihna maupun anu dicaketna anu ku Allah Subhanahu wa taala parantos dipasihan kamuliaan. Mudah-mudahan urang sadayana kabehan senantiasa dipasihan panjang umurna, dipasihan seurizkina. Mudah-mudahan urang sadayana disalametkeun di perjalananna. Mugi urang sadayana selalu aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sehat Abah? Ibu sehat Ibu? Masih ingat keneh kana AA? Den hampir aku poh jabah laur ka bogoh nanya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam keheningan malam yang dingin di dalam keheningan malam yang dingin campur tiris ini, alhamdulillah wa syukurillah naon eta ngajios urang sadayana sehingga tiasa petepung laung paamprok jonghok dalam rangka acara nyata memperingati Isra wal Mi'raj. Maka sholawat beserta salamna sumangga urang limpah curahkeun ka baginda alam yakni anu parantos menegakkan kebenaran, anu parantos ngadobrak kebatilan. Siapakah gerangan? Beliau adalah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana King SDS Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun ka keluargana oge ka para sahabat-sahabatna. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama sumangga urang sadayana munjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana Allah Subhanahu wa taala parantos masihan nikmat ka urang sadayana di antawisna nikmat iman, Islam, sehat jasmani sidararahan. Mohon saur Allah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Apabila mana andai kata andai kita hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terhitungkan. Betul. Pertama yang telah diberikan oleh Allah yaitu nikmat. Pertama nikmat cinta. Cinta makan, cinta minum, cinta cewek. Ih, kada ngomong cewek. Tenang aja bro, yang penting jangan nyengir ya. Dan cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu acana abdi neraskeun nyatakana ieu pangaosan di antawisna abdi abah terutama Abah Haji nyuhunkeun hampurannya. Salares nama Abah Haji abdi isin nama teu bisa naon. Komo bisa ngaji puguh SG peureum. Aku olah kadiparan meleknya berhubung kecuali abdi atuh ditugaskeun lamun teu ka dieu engke nak alero urusanananya nya geus ieu abdi minta hampura ka sadayana bilihna aya dina kasalahan. Hadirin rahimakumullah,
langsung saja kita meluncur ke acara bukur, yaitu acara Isra wal Mi'raj. Leres, memang tidak sesuai sareng temanya, sebab lamun sesuai sareng tema para be pan kula ge pernah kamari lain pas aya tamu bah nyuhunkeun nomor ka abdi, berhubung HP-na error tak bere nomor KWH ku abdi, barang dipencet haram teu dek nyambung. Waduh Kang Ahmad teu nyambung, maaf cek kula nomor KWH eta geus cek kudu nyambung. Mohon kurang bagi-bagi waktu sebelah-belahnya salimaha ieu waktuna ngajeos tadi nya. Hadirin rahimakumullah, kenapa Isra Mi'raj itu harus kita peristiwakan, harus kita anjurkan? Karena ini sama aja perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tentang Isra wal Mi'raj semuanya sudah tahu. Asli Isra, arti Mi'raj semuanya sudah tahu. Ini mah kita hitung-hitung silaturahmi aja. Ya, betul. Nah, dina hiji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongkap kana hiji kaum. Yajra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Rasulullah manggi eta kaumna jelema. Subhanallah, kaumna jelema. Itu pirakunya. Eta jelema keur nandur pare. Nandur pare eta kumaha? Poe eta nandur, poe eta panen. Waduh. Gitu atuh masya Allah nya, kira-kira abah ya lamun urang dieu bae urang bedeng kitu nyawa poe ieu tandur poe ieu panen asana pamajikan opat sedang nya. Nya punten abah abdi boro-boro opat pupuh hiji ge matana di jero ieu nya. Masya Allah. Cak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada ya Jibril. Eta teh saha? Jibril. Nyembur belah. Ampurannya bah, sebab abdi menurut riwayat di sapina jeung keong bah beladanya. Tenang, ampura rada nyembur yang geus watak ieu mah. Pernah pemuda ai ka dokter ge, nya dokter ge mana penyakit saya ini, kalau ceramah nyembur aja. Cek dokter, Pak ini mah penyakit mariti. Apa itu mariti? Mari-mari mati. Masya Allahnya, Masya Allahnya. Yajra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Eta kaum melak eta poe eta tandur poe eta panen. Itu siapa? Jibril. Aduhnya karena malaikat Jibril maksudnya. Dijawab ku malaikat Jibril pakola haula'il mujahiduna fi sabilillah. Eta teh umat mana? Hei, anu baheula keur waktu ieu teh alam dunia. Umat mana? Al mujahiduna fi sabilillah, perang membela agama Allah. Betul. Masya Allah wa tabarakallah. Dulu waktu zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar membela agama Allah sampai dikeroyok orang-orang kafir, remuk badana. Cek saha? Cena. Kenyahu iyo. Cek kita pulang ge. Masya Allah, sampai Sayyidina Hamzah paeh di medan perang dipanah itu ku kaum kafir. Bahkan lain dengan di masyarakat kampung mancak pula bapak kolot boga bapak kolot pula lalaki boga kakak paeh di pasir raja kunaon kubalana ditembak juburna bapak kolot pula iwani cumpa pahula. Masya Allah ya, itu orang-orang yang membela agama Allah. Nah, untuk itu mudah-mudahan ieu nyata masyarakat kampung bedeng seluruh harta, tenaga, biaya anu parantos dikorbankeun ieu mugi-mugi dibalas ku Allah dengan berlipat ganda. Amin. Dulu zaman Rasulullah begitu perang, sekarang ini untang-panting iuran, insya Allah Allah bahkan ngebalas dengan berlipat ganda. Betul. Cek Allah, manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Saha-saha jelema anu ngalaksanakeun hiji kabagusan
Allah Subhanahu wa taala bakal ngebalas dengan 10 lipat kebagusan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapakna, ibu-ibuna nyen lapis, nyen pais, nyen bugis, luhurna kesangan, handapna kesangan, tengahna kesangan. Iya Allah bakal ngabalas, betul. Gitu dari bapakna iuran bakal dibalas kok Allah Subhanahu wa taala, betul. Masya Allah, nu matak abah ibu punten ulah mamang ulah ragu. Punten, kadang manusianya abah aya nu semang leres. Cenah urunan mahal sakitu cenah. Menang kiai jeung mulai kitu, puing cenah aya eta. Ditu. Ulah kitu, di mana bae je? Masya Allah, lain dengan bah punten, ulah boga babaturan, cina ngan. Ya, eta ku semang-semang nahirup, eta bah melak cau di nomoran. Eta nih ngomong anak gua, "Anya, lo mau melak cau, ha? Kalau mau pae kasih ongkos 2.000 per batang, ha?" Waduh, cepula. Eta Cina, waduh, parugi Pak. Tacan babat, tacan ngalobangan, batur kula beta, batur kula nu melak, Pak. Melak cau 500 batang di nomoran, ku semang eta. Barang geus melak cau jual bedul ditubruk eta cau nomorna pindah kana bedul. Wani cumpah lain alagan ieu 2 bulan yang lalu yang terjadi. Tetangga kula babat barang keur babat jual bedul eta keur babat bahsawan leuleut bedul aya nomoran. Cek batur kula udah mat sudah melahir kula kunaon atuh kula leuleut di leuweung cenah melak bedul aya nomoran pinaku cura nomor berapa? 15 nah. Terus iya sami bae nya ulah semang ulah ragunya abah maskannya insya Allah pengorbanan abah seluruh masyarakat Kampung Bedeng bakal dibalas ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Memang ukuranna urunan mah hawa nasum meh muludan hawa nasum meh. Oh nya coba mun kieu. Orang gitu bapak muang pemuda mah. Kerok kuku bayar. Rumah tak abah puntennya. Dia mah ngaji dan sengaji-ngaji nayanya. Itu ya. Allahu Akbar. Terus Rasulullah panggil peristiwa yang menyenangkan. Rasulullah panggil peristiwa yang menyedihkan. Rasulullah eta keur waktu Isra wa Mi'raj panggil peristiwa anu sangat mengerikan. Betul. Panggil jeung masalah, panggil jeung masalah, panggil deui eta Rasul jeung hiji masalah. Summa ata ala qaumin baina aidihim rahmun nadijun. Eta Rasulullah panggil deui jeung hiji kaum, eta si kaum eukeun nyekel daging bah. Nu hiji asak, nu hiji atah. Ngan eta kabalik. Ya, kabalik eta. Ari nu asak teu di dahar daging menang ngarabek eta, menang nyambaran, menang ngotok-ngotok. Pokoknya mah sambaran lagi sedep bela. Kunaon ari bangke penuh ku bilatu. Eta di daharan ku eta jelema. Masya Allah. Cak Rasulullah. Ya Jibril, mana ada ya Jibril? Ari eta Sabril. Cicing ge? Kabina-bina amat eta jelema. Ari daging atah di daharan nu asak ke di dahar ari bangke loba bilatungan di daharan. Waduh, cuman orang bedeng yuk. Maaf ya, lain mantekinya. Mudah-mudahan ada hikmah nanya. Dijawab ku malaikat Jibril faqala ada ar-rajulu min ummatika. Cek malaikat Jibril, itu adalah lelaki umat. Siapa? Umat. Urang mana eta? Teu nyaho. Takunu indahu mar'atul halal thayyibatu fayati imra'atan khabiratan. Cek malaikat Jibril, eta lalaki boga pamajikan ongkoh di imah tapi nganjang bae. Aya di dieu aya. Kuy umron. Cek budak teh mah kacapi untir-untiran. Anak lele kambang bae. Lalaki teu boga pikiran, boga pamajikan nganjang bae. Aya di aya. Ampun abah makan di Allah meureun. Nah, untuk itu, masya Allah kita sebagai umat Islam, masya Allah
wa tabarakallah harus menuruti aturan Islam, betul. Kalau orang Islam tidak menuruti aturan Islam, tidak etis, betul. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga ahli, jaga keponakan dari api sinu neraka, betul. Mutak punten bisik diri aya pamuda lamun lain pamajikan anak ulah ilah cuat cibit kana bikang nya ampura pamuda ya lain mantek yo. Jadi begini pemuda, ayah pemuda ya, parawan ayah, wahai para pemuda, wahai para parawan, jadilah kau martabat beas, cicing kenadi yo, jangan jadi kau martabat sawo. Bagaimana itu beas? Eta beas hayang jadi sanggup kudu kumaha? Di dulu, sanggeusna di dulu eta beas dicekel, diolahkeun kakarak ngeunah di dahar. Logikana lamun hayang eta kana awewe ulah waka dicoet-coet. Ari teh can dikawin mah kenalan nikah kakarak deuk wes-weu mah ampura ieu we lain jeung ngaji yo ulah doang di ditu di mana bae di ditu mah ampura abanya abaji pamuda eta di ditu mah martabat sawo kumaha si sawo ibarat urang ka Banten. Cek orang, Pak, sabaraha ieu sawo murah, Pak, 15.000. Manisnya, icip bae heula Pak, teu percaya Pak. Nah. Kece keur ngaji yo. Tuh, di dulu dicekel. Tah, dikenyot sawo eta. Sawo ngomong ge sawo ieu mah. Tah. Kece keur ngaji lo kakakku buk yo. Nah, insyaallah nya. Di ditu ari pamuda nu aya dieu mah rajin insyaallah. Nah iya kumaha iya lalaki nu model gitu eta ge jagana bakana daging apa nu matak punten abah punten ibu sing karunya bah kana pamajikan leres keur waktu sangsara mah Gusti Masya Allah Siti ayam Siti wih Siti itu ngomong tuh kali itu mau tang beas izin jimbah wih teh aing gitu jeung salakina ieu barang geus sugih ka ustadnya Masya Allah, imah bagus, motor tilu, mobil bau doang. Ngalaga, ayah di ayah. Weh Allah maron. Masya Allah, geus punten iya bapak, iya ulah kitu. Kunaon kudu inget keur waktu hayang kita kada pamajikan, betul. Keur waktu hayang mah, oh saya cintaku padamu seperti termos. Luarna tipis, jerona panas. Wih, aku kan kayak gitu termos mah. Malamku impikan, siangku terbayang, aku ingin hidup dan mati bersamamu. Tapi kalau mati aku mohon kamu duluan. Masya Allahnya. Dijawab deh pemajikan anak. Oh, benarkah kau sungguh-sungguh mencintaiku? Yo, terpercaya sama dia. Sekian lama aku ingin menyatakan gelora cinta yang lama bersemayam. Aduh, Masya Allah, ampura abadi. Ustaz bisa nyanyi gaul gitu loh ya. Cece, udah kena ngaji yo. Masya Allah, ulah ilok menyeri eta ka pamajikan, bener toh? Barang geus jadi kana pamajikan galak. Layan kopi teu daek cekek. Lamun rokok teu daek setrum, aku modal anak batur. Ampura yo. Ampura. Lain dengan bapak ibu kejadian batur AA eta Masya Allah bah cerita anak ieu manehna menyata boga salakina lalaki diajak ku lalakina kaleuweung ngalatangkil bah setia jasa eta pamajikan anak barang datang kaleuweung bamuk we lagrag geuna latangkil lagrag mah kahandap mas cicing ya keur ngaji yo laku naon bah barang begitu lagrag barang balik sedangkan eta di leuweung bah jelema sapotong-potong aja di leuweung renang ya barang balik Abah Haji eta lain nyangking tangkil ngai salaki ibu pernah ngai salaki pernah nih ngotak lama pernah bu diasuh pamajikan nganter muriang hayang tinggi bareng kena burbung kita bawa di kandar kena kulai
Masya Allah. Tilu bulan gering eta salakina. Hayang micun di wadahan plastik, hayang pipis di wadahan aqua. Aduh Gusti ka Pangeran. Laku naon barang cager eta salakina kawin deui. Jelema model kitu paehna ge moal ngawadang. Masyaallah. Dengekeun ge. Sedangkan cek Al-Qur'an walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kenapa majikan teh kudu hade semestina betul. Ulah doang di ditu. Masya Allah, karena pamajikan teh kitu sakadae. Kunaon eta pamajikan anak sampai ditanya ku kula. Kenapa kamu curi? Isuk-isuk bah. Cek manehna Kang Ahmad. Kalau saya tidak makan 1 minggu itu hal yang biasa. Tapi kalau suami saya selingkuh sakitnya luar biasa. Emangnya kenapa Kang Ahmad? Kalau suami selingkuh sakitnya di sini. Naik ke sini turun ke sini. Masya Allah, Masya Allah ya Allah ya Rabbi Subhanallah. Barang kena kukura penak deh na tungku. Ya curi kena baik. Kenapa kamu curi? Dijawab kumanena. Sakit hati yang kini kurasakan, namun tak sepedih yang ku derita. Subhanallah wa takabbarallah. Geus urang bagi-bagi waktu bae. Sabodoh urang mah ikhlas abah hajinya. Rasari maha waktuna ieu teh bagi-bagi kena anu ti Lampung. Ka hiji waktosna geus puting, kadua atuh pamajikan kula di mah aya beuteungannya. Abdi minta doana insyaallah dari sore abdi kapanggil nyata ka Bandung. Lamun anu ngundang gitu ge nya. Geus sakit teh di sim abdi kedua sopada makadar canak omongan abdi anu bagus wayahna pamicikeun anu salah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.